Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah. Hikayat jalma anu meunang berkah doa ibu sareng rama. Diriwayatkeun sanyanyana Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam nampi wahyu ti Allah Ta'ala. Kudu indit ka babasir atawa ka basisir. Di ditu bakal aya panggihan anu aneh, anu hebat. Terus Nabi Sulaiman jeung baladna bangsa manusia jeung bangsa jin berangkat ka basisir. Anjeunna ningalian ka ditu ka dieu. Teu aya perkara anu matak aneh, nu mantak waas. Teras anjeunna miwarang ka Ibrit nyata baladna supaya teuleum ka laut. Teras eta Ibrit teuleum ka jero laut, kira-kira sajam lilana di jero laut. Manehna muncul deui pokna nyaritakan Nabi Sulaiman alaihi salam. Abdi ngajujug ieu sagara lakonan sakitu 2000 jauh, nanging teu tiasa dugi ka dasarna mah. Abdi teu mendak naon-naon. Teras diganti ieu Ibrit teh nu kaduana. Teuleumna leuwih jero 2 kalieun anu tadi. Tapi ieu oge teu aya panggiheunana. Teras anjeunna miwarang kapatihna nyaeta jenenganana atawa asmana Asib bin Barkhoya. Teras manehna teuleum ieu Syekh Asib teh. Teu kungsi lila geus muncul deui bari mawa kubah samodel bangunan seperti saung. Anu ieu dijieuna tina kapur bodas. Pantona aya 4. Dijieuna tina inten berlian, tina yakut, tina johar sosot anu kalintang bagusna, jeung bari aya zabarjud anu hejo. Kabeh panto marupa tapi teu kaasup. Teu kaasupan cai naonan sakeclak-keclak acan ka jero kubah. Di tengah-tengahna eta kubah aya hiji budak ngrakasep luar biasa tur bersih papakeanana. Ieu budak ora nuju salat, nujuna tepat. Tuluy Nabi Sulaiman ka jero kubah bari maca salam, assalamualaikum. Tuluy mariksa naon sababna anjeun cicing di jero kubah aya di sagara di jero laut kieu hei budak mah. Jawabna eta budak ngora kieu lalakona mah Nabiullah Sulaiman. Abdi teh gaduh sepuh pun bapa teu damang, lumpuh sareng pun biang teu ningali. 70 tahun sim abdi teh ngaladenan aranjeunna. Dina waktu pun biang bade pupus anjeunna kur ngadoa ka Allah kieu. Ya Allah, muga Gusti manjangkeun hirupna pun anak kaula kalawan taat ka Gusti. Sareng dina waktu bade mautna pun bapa mah kieu nyariosna tu ngadoa. Ya Allah, mugi Gusti maparieun katiasaan ka pun anak kaula. Tiasa ibadah di tempat anu henteu aya jalan pikeun godaan syaitan anu terkutuk. Nah, saparantosna pun biang sareng pun bapa dikubur, sim abdi teh indit ka basisir di tepi lautan. Nya ieu di naga sagara teh. Nah ari beh teh ningal ieu kubah. Teras weh abdi teh lebet kana kubah teh hoyong ningali, hoyong terang kaahenganana ieu di lebetna teu di jerona.
Nuju kitu datang malaikat nyandak ikubah kadasar sagara. Syaur Nabi Sulaiman alaihissalam, di zaman mana anjeun teh datangna ka ieu basisir? Jawabna budak ora, di zaman Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Syaur Nabi Sulaiman, ti harita nepi ka ayeuna teh geus 2400 tahun. Tapi ieu jalma ngora bae teu aya wisan-wisan acan. Naon kadaharan anjeun teh jeung inuman anjeun di jero sagara teh? Jawabna, hai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, abdi teh sok midatang atawa sok didatangkeun kasim abdi manuk hejo mawa kadaharan nyaeta ku pamatukna eta kadaharan teh rupana warna kuning agengna sami sareng sirahna jelema ku abdi diteuda atau di dahar. Rasana teh luar biasa nyaeta kumpul sagara saanu raos di dunya ieu. Saparantosna da eta leungit lapar sareng dahaga ti sim abdi rasa panas tiris tunduh lungse sarengkeun oge jadi leungit. Saur Nabi Sulaiman alaihissalam, nah anjeun hayang cicing jeung kaula atawa hayang dibalikeun deui ka tempat anjeun? Jawabna eta budak ora, balikeun deui bae ka tempat sim abdi. Saur Nabi Sulaiman, hei Asob bin Barkhaya, pulangkeun deui ka tempat. Terus ke As bin Barkhaya dipulangkeun deui. Saterusna saur Nabi Sulaiman alaihissalam, pek kumaraneh pikiran kumaha carana Allah ngaijabah kana doa indung bapa anu luar biasa ieu. Kaula mapatahan kahade jeung kahade ulah rek milaraan ka indung jeung bapa. Subhanallah, tabarakallah. Ini satu hikayat atau kisah yang luar biasa ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendapat ibrah atau pelajaran yang sangat luar biasa dari seorang pemuda yang taat kepada ibu ramanya. Dan kita tahu bahwa ada sebagian yang benar-benar luar biasa kema'rifatannya atau diangkat derajatnya oleh Allah dalam kepangkatan waliullah, sehingga sahabat Kanjeng Nabi saja tidak kuat melihat kema'rifatannya, yakni yang bernama Qais al-Qarni. Maka selaku kita bagi anak, maka seyogianya, sebagus dan sepantasnya jika ada seorang tua yang masih hidup, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan baik bentuk akhlak maupun bentuk harta maupun bentuk mendoakannya. Karena kita tahu jika matinya anak Adam atau manusia yang kita harapkan ialah 3, yakni 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yakni anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Maka sebisa mungkin ketika kita mempunyai anak, kita belajarkan atau didik dengan agama sehingga bisa berlaku baik kepada kita semua. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.